Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang barudak. Alhamdulillah. Tepang deui sareng Ibu Laili dina pangajaran basa Sunda. Pangajaran 8 Padumukan. Nu rek dipedar dina poe ieu nyaeta ngeunaan paguneman jeung harti kecap. Diharepkeun hideuk bisa ngaregepkeun paguneman pikeun maham eusina jeung ngajelaskeun perkara paguneman. Nyaritakeun deui eusi paguneman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari paguneman teh paguneman atawa guneman atau percakapan mangrupa omongan anu silih tempas. Hartina aya nu nyarita atawa disebut panyatur jeung aya nu ngaregepkeun atawa disebut pamiarsa, tapi duanana bisa bulak-balik. Nu penting dina paguneman mah nyaeta hubungan timbal balik atawa interaksi antara panyatur jeung pamiarsa. Jadi dalam paguneman atau percakapan itu ada yang berbicara dan ada yang mendengarkan, tapi kedua-duanya bisa saling bertanya jawab. Dalam paguneman sakurang-kurangna duaan, jadi paling sedikit itu terdiri dari 2 orang yang melakukan paguneman. Ari mimitina mah ayana paguneman teh dina ragam basa lisan, dina dongeng-dongeng radio, sandiwara radio, sinetron, film, atawa obrolan langsung dina televisi jeung wawancara asup kana paguneman. Ayeuna mah paguneman teh bisa direkam poh ku pita kaset. Najan kitu ayeuna oge paguneman geus dituliskeun dina ragam basa tulis. Misalna dina carita pondok, novel, atawa karangan liana anu geus dituliskeun. Loba kapanggih paguneman dina ragam basa tulis. Barudak ieu aya conto paguneman dina warangka basa Sunda kelas 4. Ngeunaan Kampung Sindang Palay. Poe Salasa Yumna jeung babaturanana ngalobrol ngeunaan kaayaan Kampung Sindang Palay, tempat Yumna jeung Wari cicing. Kampung Sindang Palay teh kaasup kampung nu lega oge. Eta kampung teh teu pati geugeg. Pasawahan masih upluk-aplak. Balong jeung kebon ge masih lalega. Jadi pada hari Selasa, Yumna dengan teman-temannya sedang bercakap-cakap mengenai keadaan Kampung Sindang Palay, yaitu kampung tempat Yumna dan Wari tinggal. Kampung Sindang Palay termasuk kampung yang luas juga dan tidak terlalu padat. Sawah-sawahnya masih luas. Balong atau kolam ikan dan kebunnya juga masih luas. Barudak dina paguneman atawa percakapan aya tata kramana.
diantarana nyaeta hiji, waktu ngayakeun paguneman urang teu meunang motong caritaan batur. Sabab eta kaasup teu sopan lamun urang motong kana caritaan batur. Jadi pada saat bercakap-cakap kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain yang sedang berbicara karena tidak sopan. Nu kadua nyaeta dina waktu ditanya sarta urang ngajawab omongan teh kudu puguh entep seureuhna sarta maksudna jelas. Jadi saat kita menjawab atau ditanya oleh orang yang berbicara, jawaban kita harus jelas. Nu katilu, urang kudu ngawasa kana jejer paguneman nu keur digunemkeun, yaitu kita harus mengetahui apa yang menjadi pembicaraan pada percakapan. Nu kaopat, bandungan sing saregep lamun keur diajak ngomong ku batur. Jadi harus betul-betul didengarkan ketika diajak berbicara. Anu kalima, ulah nyigeung kana perasaan kanu keur diajak paguneman. Jangan menyinggung perasaan pada saat diajak dalam percakapan. Anu kagenhep, sora kudu jelas tur jentre. Jadi suara kita itu harus betul-betul jelas terdengar. Jeung nu terakhir nyaeta ulah ninggalkeun jalma nu keur diajak paguneman. Iwal lamun urang permisi heula. Jadi jangan meninggalkan orang yang diajak bercakap-cakap kecuali kalau kita melakukan izin atau permisi terlebih dahulu. Barudak ieu aya contoh paguneman ngeunaan Kampung Sindang Palay tina buku Warangka Basa Sunda. Poe Salasa Yumna jeung babaturanana nyaeta Ipah, Tarisa jeung Wari ngalobrol ngeunaan kaayaan Kampung Sindang Palay. Nyaeta tempat cicing Yumna jeung Wari. Ceuk Ipah, "Yumna, bumina di mana?" Ceuk Yumna, "Oh, Yumna mah di Kampung Sindang Palay." "Kunaon kitu? Bade amengan ka ditu?" "Ari Ipah bumina di mana?" Ceuk Ipah, "Ipah mah di Kampung Rancahalu." "Hoyong ameng ka bumi Yumna." Ceuk Tarisa, "Ih, resep amengan ka bumina Yumna mah." Ceuk Ipah, "Tarisa tos pernah kitu ka bumina Yumna?" Ceuk Tarisa, "Atuh puguh we matak nyanggem kitu oge." Ceuk Wari, "Wari ge atos ka bumina Yumna sakali. Resep di bumina Yumna mah seueur tatangkalan bubuahan." Ceuk Tarisa, "Muhun di payuneun bumi Yumna seueur tangkal bungbuahan." Ceuk Yumna, "Rorompok mah ayana di sisi jalan gede yang hareup ka wetan atau timur. Batur mah sok nyebatna teh diskotik." Ceuk Ipah, "Naon diskotik teh Yumna?" Wari, "Diskotik teh hartosna di sisi kota saeutik." Ceuk Tarisa,
Ari bumi wari palih manaeun bumi yumna. Kalereun bumi yumna aya sakilometeran mah. Kalereun atawa sebelah utara rumah yumna. Ceuk yumna, gigireun rorompok teh aya sawah. Ari Ipah caket ka bumina wari. Ceuk Ipah, nya tebih atuh da benten kampung. Ipah mah di kampung Rancahalu. Ari Tarisa di mana? Ceuk Tarisa, rorompok Tarisa mah di kampung Rancamayar. Ceuk Yumna, atuh minggu ayeuna urang ameng ka Yumna yuk kaleresan tangkal jambu sareng rambutan nuju buahan. Ceuk babaturanna teh, wow asik. Tah barudak paguneman tadi nyaritakeun atau menceritakan tentang tempat tinggal Yumna dan teman-temannya. Tah ayeuna harti kecap. Harti kecap ieu ku hidep bisa ditengetan hartina. Contona kecap amengan sarua hartina jeung ulin atau bermain. Kecap gegek sarua hartina jeung loba pangeusina atau padat. Kecap neda sarua hartina jeung dahar atau makan. Tah ari kecap padumuk sarua hartina jeung jalma nu caricing di eta tempat atau orang yang tinggal di tempat tersebut. Kecap padumukan sarua hartina jeung tempat cicing atau tempat tinggal. Ari rorompok sarua hartina jeung bumi atau rumah. Tuluy aya kecap sobat anu hartina sarua jeung babaturan deukeut atau sahabat. Jeung kecap wewengkon anu hartina sarua jeung lingkungan. Tah barudak mung sakitu anu dipedar dina poe ieu. Pamugi aya mangpaatna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.